Sampurasun pamiarsa dipi asih ku pangeran, pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Tepang di sarang pribados dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Pamiarsa, mangga sate acana urang ngawitan acara ieu urang ngadeheus ka pangeran. Nun pangeran nu maha asih, abdi-abdi sadayana sejang ngadangukeun piwuruk anjeun. Mugia ku Gusti abdi sadayana diauban dipasihan hikmah supados ngartos naon anu dipikohoyong ku anjeun. Hatur nuhun pangeran, amin. Pamiarsa, jejer acara dina danget ieu nyaeta ngatik diri ngajenan pangeran dicandak tina Yesaya 5 ayatna anu ka-11 dugi ka 17. Atuh ayat luluguna dicanak tina ayat anu ka-15 anu kieu unggalna. Unggal jalma bakal nandang kahinaan, sakur anu aradigung bakal ngaharluk. Pamiarsa, upami urang ngagaduhan ayana hiji perobihan atanapi hoyong aya kamajuan boh di lingkungan kulawarga, gareja atanimi masyarakat, dasar anu utamana urang kedah ngutamakeun atikan anu leres. Eta teh salah sawios bagian anu penting tina atikan nyaeta ngajantenkeun pribadi manusia ngagaduhan sikep anu ajen sareng ajrih ka pangeran. Aosan urang dina danget ieu nyaeta perkawis kaum Israel. Urang terang kaum Israel teh nyaeta kaum anu dipilih anu dipika asih ku pangeran. Namun dina kahirupan maranehna sadidinten henteu ngajenan ka Gusti. Aranjeunna agul ku statusna yen aranjeunna teh umat anu dipika asih. Manehna nyimpang tina ajaran Gusti anu otomatis ngahilapkeun ka Gusti. Seueur anu curaling, anu teu jujur, bahkan para pamimpinna oge ngalakukeun hal anu teu adil. Harirupna seolah-olah nganggap yen kakuatan teh mung anjeunna, dicoro anjeunna, teu malire ka Gusti. Hal eta anu janten awal ancurna kahirupan maranehna. Atuh maranehna bakal dibalangkeun, dipiceun, hirupna bakal dijajah ku bangsa deungeun. Status nu diagul-agul teh teu aya hartina. Kakarana naon? Kalakuan sorangan, hirup maranehna katalangsara, maranehna laleungitan ajen diri salaku manusia anu dipika asih ku pangeran. Pamiarsa, ngatik kadiri sorangan oge kabatur supaya ngagaduhan sikep ngajenan ka Gusti mangrupi dadasar nu utama. Upami urang putra Gusti ngagaduhan ajen ka anjeunna moal curaling oge moal nganyalahgunakeun jabatan. Naon wae anu ku urang dipidamel kada dilakukeun kalayan naon? Kalayan ku pinuh tanggal waler, ku kaikhlasan, karidoan yen eta teh naon? Wujud kaasih sareng ajen ka Gusti. Pamirsa mung sakitu anu tiasa didugikeun pamugi Pani Ismanah dina danget ieu ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana. Mangga urang sami-sami ngadeheus ka pangeran.
Nun Pangeran anu welas asih hatur nuhun dina danget ieu anjeun tos ngawurukan tos ngemutan ke abdi-abdi sadayana supados abdi tiasa ngatik diri sorangan sanes ngatik wae kanggo nu sanes supanten naon abdi tiasa ngajenan ka anjeun abdi hirupna tiasa langkung ajrih ka anjeun ngutamakeun Gusti dina sagala rupina henteu ngutamakeun kakuatan diri sorangan. Mugia anjeun tiasa ngamampukeun ka abdi-abdi sadayana. Hatur nuhun Pangeran, paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus juru salamet abdi sadaya. Amin. Pamirsa sakitu paniis manah dina danget ieu. Ulah hilap, subscribe, komen, sareng bagikeun ka sadayana. Margi naon upami anu eta dilakukeun ku pamirsa, eta teh salah sawios hiji cara supanten urang tiasa ngabagikeun kabar sukacita Gusti. Hatur nuhun, Gusti Yesus ngaberkahan.